Urang kawitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah dinten ayeuna tiasa tepang deui sareng pengajaran bahasa Sunda. Satu acana aya nu teu hadir? Aya. Saha nu teu hadir? Anissa Dinta, Zeno, Santika, Aisyah. Teu damangnya? Teu damang, saya damang. Sakantenan satu acan urang ngawitan diajar, sareng urang doakeun anu teu damang supaya engke tiasa damang, tiasa sehat deui, tiasa diajar sasarengan sareng urang deui. Mangga ka Bapak KM Adit, mangga tiasa dipimpin kanggo ngadoa. Siap, Bro. Sebelum memulai kegiatan belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Satu acan kana materi dinten ayeuna di pertemuan satu acan teh urang tos diajar ngeunaan naon? Aksara Sunda teu kana aksara angkanya nu kamari mah. Nah, kanggo dinten ayeuna urang diajar kana aksara suara sareng aksara ngala genap. Nah, urang tinggal heula. Tapi satu acan kana materi aksara Sunda, Bapak ya permainan heula sakedik. Set. Nah, nami permainanna tebak gambar. Siap? Siap. Iya jawabannya ieu mah kedah out of the box nya. Cobi. Tah, ieu gambar naon? Pinguin. Kelompok hiji, mana kelompok hiji? Adit, naon? Kucing. Kelompok dua? Kelompok dua? Gajah. Tilu, mana tilu? Oh, tilu ucing. Opat? Kelompok opat? Kelinci. Lima? Anjing. Gogok. Teu naon da nami satona anjing mah nyerek gogok. Anu leres ieu teh gambar. Tenang. Ucing gitu. No bener kelompok hiji. Ayeuna anu kadua, siap? Siap, tenang. Ieu naon? Kelompok hiji. Hiji. Sok berunding heula. Ieu kelompok hiji lah, kelompok hiji. Domba cenah. Ieu domba belah manana. Dua. Sok. Tilu. Sok. Naon? Jerapah, cenah jerapah. Opat. Jerapah, domba, teras naon deui tadi teh? Kelinci. Bangkong, cenah bangkong. Kuda. Jadi kelompok hiji tadi naon? Domba. Dua? Bangkong. Tilu? Kelinci. Opat? Jerapah. Oh, 5 jerapah. Anu leres ieu teh. Oh, 5 teh acan sok naon? Oh, kuda. Anu leres teh ieu gambar orai. Tinggal tuh, orai. Nya juga orai nya. Terakhir. Tah, ieu gambar naon? Sok. Hiji, kelompok hiji. Sok. Ku Bapak dipasihan waktu 5 detik kanggo mikir. Hiji. 2. 3. 4. 5. Kelompok hiji naon? Kuda. Emang jika kuda. Kelompok 2. Hayam beuki ngaco. Kelompok 3. Polar bear. Naon atuh?
bahasa Sundana naon? Beruang putih. Beruang es. Opat. Beruang. 5. Bagong. Lepat. Ya terakhir teh. Anu laras ieu teh gambar. Waalaikumsalam. Anu laras ieu teh gambar. Monyet. Ieu teh. Jika monyet. Tos eta kanggo tebak gambarna. Ayeuna urang lebat karena materi aksara Sunda. Satu acana yang pernah ninggal aksara Sunda? Di mana? Oh, aya di mana? Nya aksara Sunda teh sapertos kitu tah. Teras ieu kanggo kompetensi dasarna di 3.7 nya yang analisis bentuk sareng tipe aksara Sunda. Teras IPK-na nganalisis sareng tujuan sajabana. Jantan di dia engke pembelajaranna bade nganggo media Arkada gitu. Kartu aksara Sunda. Jantan engke hidap nyusun kekecapan aksara Sunda ngangge kartu. Tah. Di dia di pedar heula sakedik ngeunaan aksara suara jeung aksara ngalagena. Nah, bentukna di dia tiasa katinggalnya aksara suara kumaha, aksara ngalagena kumaha. Kintan-kintan anu bentukna hampir sami aya huruf naon we? A sarang E sarang E. Bentukna hampir sami nya. Teras aksara naon deui? K sarang Sa. Tapi bentukna hampir sami nya, tapi da emang aya bebedana nya. Jadi henteu 100% sami bentukna teh. Nah mundur. Ya kanggo rarangkena aya 3 rupa rarangken, aya nu di mana wae di luhur, teras di handap sareng sajajar. Tah ieu kanggo anu rarangken nu di handap sareng ieu rarangken anu sajajar. Cobi latihan heula sakedik. Ieu dibacana naon? Cobi ditinggal deui ieuna bukuna. Agama. Leres. Anu kadua ieu dibacana naon? Nyosok. Nyarita, leres, nyarita. Lajang ieu naon? Aki. Aku lepat. Abah, bener sih. Terakhir ieu dibaca naon sok? Jan. Ieu teh dibaca jantung. Leresnya jantung. Tah ieu aksara Sunda dina kahirupan sapopoe tiasa ditinggalnya. Ku zaman ayeuna mah aksara Sunda tiasa dijantankeun ieu tah naon ieu? Kaligrafi nya engke urang bakal diajar ngeunaan nyieun kaligrafi Sunda. Teras aya oge di dieu nyieun naon? Plang nya, di dieu plang jalan biasanya dipakai aksara Sunda di Bandung. Teras ayeuna dina HP ge tos aya ayeuna mah dina media HP dina keyboard aksara Sunda tiasa di-download di HP tah ieu contona tah. Contona ieu bilih aya nu bade ngetik dina WhatsApp misalkan WhatsAppan sareng saha nganggo aksara Sunda. Tah ieu contona. Mundur. Tah ieu kanggo Arkada ayeuna teh nya Arkada. Di dieu sadayana gaduh HP? Gaduh. Nah. Jadi Arkada teh mangrupikeun aplikasinya, aplikasi HP. Terus di dia aya oge kartuna. Jantan engke teh urang teh bakal nyusun kartu, nyusun kekacapan, tah ieu nyusun kartu-kartu urang buka heula. Set. Tuh. Jadi engke dina kartu teh disusun ku hidap jadi hiji kecap. Nya, dugi ka dinya heula paham? Nah, engke saatos disusun, engke dina aplikasi Arkadana di-scan. Aya di-scan, engke bakal keluar misalkan nyusun kecap ucing, tah engke bakal keluar ucing dina HP-na teh. Nah, sok nya siap? Ayeuna urang cara nginstalna heula Arkada. Mangga tiasa di-download heula di dieu dina barcode tiasa di-scan. Sok cobian di-scan. Atos
Tos. Nah, tos di downloadnya? Tos. Mangga ayeuna cobi diinstal dina HP saat di download kanggo aplikasi Arkadana. Anu HP-na teu tiasa nginstal atau tapi ngadownload tiasa nuturkeun nya, tiasa sareng rerencangana. Ieu caikna tos perkelompok kan? Nah. Atas di download, terus diinstal, datang hilap diizinkan di aplikasi anu nginstal aplikasi di sumber lain diizinkan heula dina HP-na. Atos? Lajang diizinkan oge penggunaan kamera kanggo aplikasi Arkadana. Dugi dieu lah ya patarosan teu aya? Alhamdulillah. Di dia anu tiasa nginstal aplikasi Arkada teh mung Android. Nah, di dia kanggo user iPhone. Kanggo user iPhone punten teu acan tiasa nginstal Arkada. Nah, ieu contona nya. Tah ieu tampilan aplikasi dina HP. Nah, terus engke ieu kartuna. Terus engke kartuna ku urang disusun. Nah, contona ieu jadi ucing. Ucing kaluarna ucing lain domba jadi domba. Tah ke urang disusun contohnya misalkan jadi kecap naon eta? Ucing. Nah, terus engke dina HP sabadana di scan barcode-na bakal keluar ucing dina kartuna teh. Siap? Ah, terus engke sabada di scan terus engke ku urang aya LKPD-na oge nya lembar kerjana. Mangga kanggo aya nama ieu kartuna dicandak heula. Kelompok hiji mana? Hiji. 2 3 4 sarang 5. Sok mangga ayeuna sabadana unggal kelompok kagungan kartuna mangga tiasa disusun kartuna jadi kekecapan anu kapendak. Satu acana sakedap tah ieu aya LKPD atanapi lembar kerja peserta didik ieu teh kedah diisian ku unggal kelompok tadi dia jadi tadi dia petunjukna nya cara ngisina jadi engke diseratkeun di dieu kecap nu kapanggih naon wae terus seratkeun oge aksara Sundana kumaha sip nah terus seratkeun naha animasina tampil atanapi henteu. Nah, siap? Mangga. 2 3 4 nitip sareng anu 5 tuh. Aplikasina seueur sanes ucing hungkul. Aya sok seratkeun komitos kapendak. Ku Bapak dipasihan waktu 15 menit. 15 menit nya. Ayeuna berarti 15 menit teh dugi jam sabaraha? 25 tambah 15 15 menitnya. Oh, ke Bapak di timer. Henteu seueur. Kopi gitu deh. Oh, gitu. Mana? Kebo. Sok serat we di dinya kecapna. Terus animasina tampil atanapi henteu. Bulan 15 menitnya. Aya. Tuh, aya sok seratkeun. Pulang? Mana? Mohon diserat namina diserat. Sokna susun. Aya tiasa. Oh, mohon. Di handap nawe teh sawios. Bade ka sisi ge teh sawios. Cik cabian keluar tuh.
Pak, setiap orang satu. Naona. Satu koin. Mohon tiasa mangga. Di bae jalan. Aya caangan cik HP-na. Nad. Aya keluar animasina? Sok. Ucing tiasa kan tadi atas ucing. Mana? Keluar heula. Sok deh. Naga. Mohon. Naga ada di Sunda mah aya naga. Tah. Naga aya? Tas, kantong, tas teh. Tinggal tuh HP-na kasih tuh. Tinggal. Mana cik nu aya ieuan animasian kebo kucing iya kareta kucing sok cik sobian mohon pamit tampil di checklist we. Aya Kedeteksi nama. tak cobian ku ieu tak aya mana keluar heula Bapak itu misalkan ayat kres gitu ya apa mohon ayaan oh tiasa wah anu irainat bisa sok nat iya lah tuh aya mana ini kucing mana aya kapenak aya eta teh di kieu heula geura tuh aya Bapak Kareta dulu nah. Kareta nah. di ieu heula di Kareta bagus. kaluhurkeun heula aya teu aya naga mah aya checklist we aya da mananya cik keluar heula teu nanaon mah masukin frame sak oh baik sakadap sok nggak ada kareta mah bangkong bangkong aya tiasa nah kareta da aya tiasa kareta coba ngambil HP mana kelompok 5 Saku. tahu ayahnya ucing nah cik kabeh ka dieu mana ieu murag mana sok nupako naga aya keluar oh henteu berarti teu aya serat tapi naga berarti teu tampil tah ieu nu tampil mah ya mananya aya teu sangu tadi berarti dia sama sangu aya tampil ente tampil tapi dia kecap lagi aya gerak sok cobian deui sangu tadi teh mana sa sok mana sa
Kaluhurkeun heula HP-na. Tah, tuh. Kahandapkeun katinggal mangkokna geura. Udah kan? Salah milih gimana? Anu siswa keur nyusunna atasnya tiasa. Cik cobaan. Anu jadi we. Heeh, nu jadi. Naon sok netes jadi cek. Tah. Teu aya. Aya keluar tadi? Ah, sih. Mana? Manuk, Pak. Kumaha? Manukna hibar ka mana? Tewak bisa. Naga. Oh, ieu mah tos seueur euy, kengeng saberiji. Opat. Naga apa nah teu bijin. Padahal mah hayang ningali juga. Saya nyeun animasina naga mah. Kumana? Kan aya 7. Oh, serat we ka gigirkeun atanapi ka handap geus. Animasina kumaha? Teu sawios diserat di dinyana. Naga. Di silang we atuh teu muncul berarti. Oke, pas presentasi sebat anu teu muncul. Naga cuy. Oraina. Oh, diserat. Pami aya kecap anu animasina teu tampil diserat oge nya. Nah, sareng aksara Sundana. Jadi enggak boleh ada yang Wias anu teu aya ieu ge diserat. Pakedas sadayan diserat etana. Bangkong. Mana? Madog dia Pak. Madog. Teu tiasa atuh. Itu dia ditulis. Onta. Katak mah bahasa Indonesia teu tiasa. Teu aya moal aya. onta Pak. Onta. Teu aya onta mah. Nembe mendakan naon anu aya animasian? Buah aya buah. Naga mah naga. Genep menit deui. Teu kedas ada yang. Sa kapendakna we sa kapendakna. Mana? L eta teh. Komodo aya kecapna? Kapendak komodo? Bocil. Angsa teu tiasa, teu aya dina etana. Oh, tapi tiasa aya di emang enggak ditulis. Eneng nganggo curug eneng mah mun. Jadina eneng. Mana teu muncul? Aya mana cik ninggal? ANG. Angsa. Oh, soang, sok serat. Nembe mendakan sabriji? Anu aya animasian? Mana itunya? 2. Buah tina buah biasa. Sok aya buah. Naon sok? Cobi.
Aya? Mana? Ya tas mendakan lumayan seurnya. Tas sabriji. Udah lapar. Baik kata, nanti aku dulu kan ya. Aku dulu kan ya. Kata naona? LA. Tapi kan dia nanya nolak langsung gitu. Lala. Itu sampai kayak nulis maihan. Oh, tak ada diserat lah. Iya. Oh, entos. Hapus we. Pare tiasa. Tiasa diserat we pare. Aya teu tampil animasina. Nah, berarti teu aya. Kado. Berarti tulis dong. Serat we heula. Naon, buahna, kuluna enak. Sok. Naon. Kira-kira. Aya tampil. Mana? Tuh, aya sangu. Bapak kok jadi gemes deh. Nya, aya sangu. Aplikasinya Aya naik. cuma terbatas ya, Pak? Terbatas teu sadayana aya. Mana? Pare sok diserat heula aksara Sundana. Kapendak pare. Bako. Iya tuh. Bako mah ulah ditulis atuh. Tekeng. Atas mendak. Naon? Ieu buahna kuluna warnana koneng. Luhurna oren kata. Luhurna aya hejoan. Nanas. Danas. So, aya teu. Nas. S. Da tadi. Menda. Iya ge ayahnya kendaraan aya tiasa disusun tinu kendaraan naon so kira-kira. Atanapi buah-buahan aya sasatoan aya Kulan? Aya. Saya bonas. Ganas. Naon da sanes danas bahasa mana? Nanas. Bahasa Sunda mah ganas sanes danas. Lepat sanes da. Da mah bahasa cikan aya teu. Kaluhurkeun. Oh, mangga kela sakedap. Mana? Oh, peso. Diserat we heula ka pendakna eta berarti. Tapi beda-beda satu-satu kata. Aya nu hiji-hiji. Diserat we heula teu naon. Sesuai eta we. Engke disebatkeun salaresna mah kedahna nyaratna peso misalkan. Pas presentasi. Anu tampil tas mendakan sabriji? 6B. Kucing sareng-sareng. Buah sok tina buah susun. Kuluna buah, teras kuluna buah nanti biasanya dipakai sarapan. Lain. Sok. Biasanya ku orang luar mah sok dipakai sarapan. Non. Sok pilarian. Klu sok kendaraan, iya kluna kendaraan. Kendaraan. Sok pilarian. Aya muncul. Mana sok cobian? Parah.
Heeh. Angge A. Sok. Ulah nyalakeun HP. Ayah. Tuh. Ayah. Mana? Ayah bieu ku tangan bapak. Kaluhurkeun. Kaluhurkeun. Kurang caang eta teh. Cangan. Di ayah parahu warna abu-abu. Apa di ayah? Aya bener warna abu-abu. Atasnya diskusina siap. Mangga kanggo diskusina rengse, kanggo diskusina beres. Siap-siap presentasi kelompok hiji. Sayana we sayana. Hiji mana hiji? Sayana we sayana. Kagok Pak. Hiji di Pak. Iya we naon? Onta teu ayaan. Teu aya. Nah tulis we. Entos we sakitu tong seueur-seueur teuing. Kelas aksara Sundana kumaha? Wit ya. Kan ieu aya tos we ieu. Engke presentasina sebatkeun kecap naon wae anu kapendak, terus engke serat aksara Sundana kumaha. Jadi engke anu presentasi aya anu nyarios, terus aya bagian anu nulis di dieu. Siap? Sok, siap-siap heula. Aya? Aya Pak, aya. Anu siap, kelompok hiji siap? Sok. Oh, mana? Ya Pak, ya tinggal Pak. Tapi shootnya Pak. DP-nya Pak. Tuh, aya tampil. Enggena muhun teu aya nu ngahiji. Bapak tali bahasa Sundanya tali. Tali mah tali. Siap. Mangga kanggo kelompok hiji. Sok anu bade nyerat. Nyerat Pak. Nyerat naon Pak? Nyerat ieu kecap naon terus aksara Sundana kumaha. Sok. Siap. Sadayana atos ayeuna urang perhatoskeun heula ieu anu bade presentasi ti kelompok hiji. Sok dit. Mangga urang perhatoskeun heula ka payun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan Simkuring sadaya Simkuring sadaya di kelompok hiji bade midangkeun aksara Sunda.
Anu kahiji sok, anu kahiji kecap naon anu kapendak terus animasina tampil. Kahiji aya kecap kebo animasina tampil. Henteu ayanya kebo mah. Teu. Ieu saratan aksara Sundana sapertos kumaha sok serat di payun. Anu kahiji. Pak soalnya tak keuna teh ka sareng euna. Oh, sok serat teh heula. Anu sesuai kartu. Atos, orang peratoskeun heula. Serat sabrijinya misalkan 3 we atuh. Nah, atos. Ieu leresnya tulisanna ieu dibacana naon? Terus kecap anu tampil we anu tampil 2 sok seratkeun. Anu animasina tampil. Pamendak kelompok hiji. Sip, sangu. Kelompok anu sanes mendakan oge kecap sangu dina nyusun kartuna. Sami tampil? Sami berarti aya. Salajengna nu salajengna hiji deui. Anu animasina tampil we nya pemendakna. So. Tenang, ditenang. Eta lepat etana. Nah. Sip. Mangga berarti pemendak kelompok hiji anu kahiji mendakan kecap naon? Sangu. Animasina tampilnya. Aya kumaha bentuk animasina? Sangu. Rice ball. Jadi sangu anu aya disimpan dina mangkokna warna naon? Biru. Leres. Terus kecap kareta. Kareta kecapna karetana kumaha animasina? Hideung. Karetana teh hideung nya. Dina animasina teh. Terus ieu tulisanna leresnya ieu huruf naon? Sarang nganggo mu. Terus ieu reta. Sip, mangga kelompok hiji ditutup pula. Sakitu wae di kelompok hiji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Kelompok 2. Mangga seratkeun kecap anu tampil we. Sok dibuka heula biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bade ngapresentasikan aksara. Mohon. Kecap naon wae nu kapendak? Anu aya animasian. Sok cobi seratkeun di payun. Kusaha bade diseratkeunna di payun? Sok. Seueur nya mendakan kecapna. Sok. Anu sanesna kanu sanes cobi bacakeun kecap naon wae nu kapendak tina nyusun kartu. Sok. Sok atuh. Manuk. Anu eta hapus heula punten anu luhur.
Teu aya Japati. So, manuk, teras, parahu. Sip. Gah. Tos. Mangga orang peratos kenal ya kelompok 2 mendakan tilu kecap anu animasina tampil ya kecap nonoe. Anu kahiji kecap manuk cenah kecap manuk. Tulisanna laras kitu manuk. Huruf naon wae? Nah, leresnya. Teras anu kadua kecap naon deui? Parahu leres. Tulisanna naon wae huruf? Zubu. Terakhir kecap nu terakhir? Ganas. Berarti mendakan tilu kecap anu animasina tampil. Sip. Animasina kumaha ganas? Ganas. Mangga sok atos berarti mendakan tilu kecap. Sok tiasa ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga kelompok salajengna. Kapalih dituan atau kapalih dituan? Cak kabelah diaan. Sebelah diaan Meh ieu. Cok. Assalamualaikum. Cok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdi sareng rerencangan bade Midangkeun aksara Sunda. kecap nanoy nu kapendak sok langsung sebatkeun. Aya koneng, apel sareng dog. Sok serat. Aya nu nyerat, Sok. Sok. Animasina kumaha anu apel? Apelna warna naon? Anu sanes mendakan oge apel? Aya? Terus kecap naon deui? Koneng. Aya mendakan kecap koneng? Koneng bentukna kumaha koneng? Warna koneng bener. Koneng tapi bentukna buleudnya. Buleud tapi si buleudna teh warna koneng. Sip. Kependak. Neng hiji deui naon? Nog. Nog kapendak teh nog. Henteu nya aya nu henteu. Nog kapendak secara animasina kumaha? Nog. Bentukna kumaha? Buleud. Sip. Nognya bentukna kumaha we? Nog keluar tak kitu. Tah aya kanggo seratan aksara Sundana nu kahiji aya seratan naon eta dibacana? Apel. Seratan apel. Terus salajengna seratan koneng. Sip. Mangga, sip. Mangga, sok biasa ditutup. Stop. Nuhun kanggo sadayana abdi bade Mung sakitu mun sakitu ti anu tiasa kapihatur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga kelompok salajengna. Kelompok 4.
Manuk. Naik. Nah, sok. Perhataskeun heula, sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring sapara kanca bade midangkeun tentang penggunaan aksara Sunda. Kecap nane sok. Kecap anu kapendak sareng nu tampil nyaeta kecap parahu. Parahu, sok serat di dieu. Kusaha ulah ku saima atuh sanes. Sok nah. Kecap naon deui saima parahu animasina kumaha? Parahuna warna naon? Warna naon kelompok hiji parahuna sami bentukna hejonya, hejo tuanya. Hejo tuanya sami parahuna. Berarti kecap parahu. Aya. Teras kecap naon deui? Anu animasina tampil. Anu lauk mah mohon aya tapi teu tampil animasina nya. Atos. Oh hiji we atuh sok teu naon lah. Aya deui? Kareta. Kareta tampil sok mangga serat. Kareta. Semangat. Kanggo kareta kumaha animasina nu tampil? Kareta teh anu kecapna nu mana? Nah, kadang ngangge nu itu. Kadang ngangge ieu. Nah, entos laras tadi. Tah gitu. Ka anak yang ngageser. Karena belah dia nyeratna. Nah. Tos. Oh, hiji deui ucing. So. Sip. Mangga. Biasa ditutup. Fungsak itu di kelompok 4. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emprak. Kelompok terakhir mangga. Kecap nono anu kapendak. Sok mangga dibuka heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi sadaya dina kesempatan ayeuna simkuring satara kanca ngade ngadugi dan presentasi kanggo aksara Sunda anu dian satu acara. Janten aya 3 kecap anu tampil di gelaran. Mohon. 4 saudara depan. 4 mangga. Aya ucing, aya sangu, aya apel. Sekarang aya kareta. Kumaha sok mangga anu bade nyerat aksara Sundana?
Ucing. Teras kecap naon deui? Mangga ya pamanggih kelompok 5, kelompok terakhir aya kecap naon wae? Aya Ucing. Leresnya ieu aksarana kieu leres. Leres. Teras kecap sangu. Nah, teras apal. Teras kecap kareta. Sip. Kanggo aksara Sunda leres sip. Mangga tiasa ditutup. Mungsak itu anu papihatur sadinten buah sadinten dibawa ke parapatan hapunten abdi hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas sadayananya alhamdulillah sadaya kelompok atas tiasa midang. Janten ieu kakacapan anu kapendak ti unggal ke lompok. Ieu teh anu animasina tampil. Satu acana atas siap. Nah, di dieu teh kapendak aya aksara naon wae aksara ngalah genah aya nya. Nah, contohna dina kecap manuk. Nah, dina manuk ieu ngagunakeun rarangkeun naon? Anu dihandap panyuku leres. Tah, ieu teh panyukunya. Nah. Teras dina aksara ka di dieu teh ngagunakeun rarangkeun pamae. Pamae teh rarangkeun anu posisina teh di mana? Sajajar sareng aksara. Sip. Satu acan ditutup. Mangga anu tiasa heula nyindakeun aksara Sunda teh naon wae? Aya aksara naon wae? Mangga tiasa ngacung. Adit bade? Saima. Aksara Sunda teh terdiri bagianna teh aya aksara naon? Sok alis bade? Sok. Ini itu aksara suara. Mohon aksara suara. Angka, sip. Aya deui nu bade nambihan? Sok kumaha? Oh, Adit sok. Yang ubah aksara ngalageuna jadi rarangkeun teh pikeun ngarobih aksara ngalah genah. Tiasa rarangkeun aya sabaraha golongan dit? Aya 3. Leres. Aya anu di sip. Leresnya jadi tadi anu tos didugikeun ku Alis nasaurna aksara Sunda teh aksara suara sareng aksara ngalageuna teras aksara angka. Nah, teras ditambihan ku Adit tadi teh dina aksara Sunda teh aya rarangkeun. Leres sip aya rarangkeun. Teras dina rarangkeun teh kabagi jadi 3 golongan. Aya anu di luhur, di handap sareng sajajar. Ayeuna mangga urang evaluasi heula kanggo pengajaran aya 5 soal. Siap? Ayeuna cobi buka HP-na. Ayeuna urang ieu jadi evaluasina ngaliwatan Kahoot. Aya nu pernah main Kahoot? Siap. Hapus heula ieu aya panghapus. Anu lobet ngiring heula ka nu sanesna. Siap. Nah. Siap. Pina katinggal? Tah, pina 75 genep 204 genep. Di dia soalna engke nebak aksara Sundana naon nya? Maknya. Sok. Siapnya siap. Anu tos lebat. Sok. Nomor 1. Sok. Siap.
Ucing nu tadi kumaha aksara Sundana? Nu mana? Tidak tah. Atas. Anu laras ieu nya ucing tah nu koneng. Ucing. Anu laras ngajawabna mung opatan. Siap. Lajang nomor 2 siap. Nah, siap. Nomor 2. Tah mangga skor sementara si klien. Siap, sok. Tah, nomor 2. Tah ieu sok nu mana? 4, 3, 2, 1. Salah. Ganas. Wios. Oh duanya. Anu laras nu ieu nya huruf ga tah ieu ga. Anu luhur mah ieu huruf wa. Lembar. Opat. Siap. Nomor salajengna. Nomor 3. Enggak sam. Enggak. Ya, atas berarti gang teh ieu diantosan. Siap. Nah. Tujuh, genap, 5, 4, 3, 2, 1. Wah, benar. Berarti sinyal. Angke berarti. Sinyal berarti. Nu laras ieu nya nyerat manuk kumaha? Tuh. Terakhir. Saha siron? Oh. Apa? Laras. Apal anu biru. Pami anu biru ieu seratana naon? Apel. Pami anu koneng? Apel. Lepat nya. Nah, sip. Terakhir. Ieu tulisanna naon? Ulah cap cip-cup atuh. Benar sadayana. Benar. Atos. Berarti ieu. Anu nilai pangageungna nyaeta wilujeng ka juara 3 di Tinbi Adit kemprah kelas. 2 asa. Nu kahiji Firman hiji. Poinnya berarti leres sadayana nya berarti 100 tuh. Firman salah hiji. Tadi asa salah sabriji. Salah 2. Adit salah sabriji. 3. Sih. Salah 2-nya. Nah, atasnya. Eta kanggo evaluasina nya. Mangga sok calik deui. Nya sinyalna rada error. Mangga anu tiasa nyindakeun deui. Bieu. Jadi di aksara Sunda teh tadi aya aksara naon we aksara ngalageuna ya sabriji.
Aya nu bade ngacung deui, ngacung. Ngacung. Sok, sa namanya teh. Tadi ngacung. Oh, sok me. Ngalageuna teh aya 20 tilu. Ah, leres. Ngalageuna aya 20 tilu, teras aksara suara aya 7. Teras aksara rarangken aya 13. Mangga sakitu heula kanggo dinten ayeuna. Hatur nuhun kana perhatosana. Satu acan ditutup, mangga urang ngadoa heula dipimpin ku KM Adit, mangga. Duduk siap, gerak. Sadacan Satu acan ngadoa, satu acan uih Sadacan wih, ayo orang doa. Doa dikawitan. Amin. Mangga sakitu kanggo dinten ayeuna tepang deui engke minggon payun urang kana ngadamel kalimah ngangge aksara Sunda. Siap? Siap. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.